Woi, Dak. Nongkrong atuh kali-kali mah. Nongkrong ke manaan? Oh sialah, pas boga duit ngajakan nongkrong. Atuh ka mana we sut teh? Ulah we cicing we di lemur bisi karatan. Banget sia merentan nu karatan mah. Bener je, tinggal atuh bibirna. Di barelah gitu. Duh, sia sok mawa bibir dileg-leg sak aing. Kenaon sih jelema garelo? Gaya ngarumpul. Mana wa kopian deui. Nu garelo. Duh, sia asa wae ngomong teh. Oh sia sep lah. Tah siaan gelo mah. Duh, sia beureuh jauh. Dileg-leg sak aing. Sep, siaan enak nongkrong ya. Nongkrong ke mana teh awan? Atuh ka mana we sep ulin mah? Ulah cicing we di lemur bisi butek taotak. Ah, sia gaya. Nongkrong we sia jung di kuburan. Sarua ieu beungeut sia pas jurig. Setuju. Bener pisan sep. Cocok siaan mah jadi bapana jurig. Gareng lah sia, dasar jelema edan. Lah, kenal mana? Ulin hayu. Ulin ke mana, Pak? Ke mana we? Hayu orang jajan, orang terbuka duit ya. Bener mana sih, Pak? Hayu. Ayo. Hei, sabudak dicacag sia. Lebok cabut. Aduh, momen lain budak gantung sia dina tangka cau ku aing. Ku naon lewe? Ku budak dijongklokeun, mana jukut dibahekeun deui. Geus tong lewe erang geus kolot. Wah, atuh ari leleh ka mana ayeuna? Tah si Silpang ngajakan jajan. Aya ngilu atuh, A. Atuh geura mandi heula, awak meuni bau tai itu. Ih, ayeuna kakak bogoh menikah kitu. Buru kena mani heula sing lumah. Atuh. Lah, aki bakulanya sayang. Atuh Sep, tuh aya awewe meuni asak gitu sep. Ih, bener je. Lain asap deui tah mah, geus kaliwat asap. Lain dah kita masuk ku karbit. Ah, bisa wae sia mah geus. Aduh, kemana lagi ya? Mana gak ada orang lagi? Geus dah saria mah caricing nya, bagian aing eta mah. Lah atuh sep, geus jodoh sia mah beak ku sireum. Ganeng sih lah, piambekeun wae. Oh bener saya parapkeun ade ka uting latah si Jejeng. Ih, saria mah ka aing teh meuni kitu Geus lah garaneng, pokona mah eta we milik aing. Heuh lah. Tah, itu atuh. Hoi, Neng. Dia. Nah, itu ada orang. Tanya dulu Mang, ding jajanan. Tungguan. Nah, ayeuna mah aing geus rapi. Tinggal neangkeun ayang lela di warung. Mang sabaraheun? 10.000. Ayang lela. Iya obat geus rapi. Arek yang mana, Meni bebeakan gitu dang teh. Mana rek jajan yang ayang lela? Atuh ayo jajan mah. Asik euy. Mang, si jajanan hiji. Nyepotan we jajanan mah. Yeuh, esna. Oke, Mang. Lah balik hayu geus magrib can mani. Ada orang di sarua can mandi. Sep itu pisan. Lah, ada kamarana. Atuh arek balik arek mandi geus burit. Ayang lela, ari ieu jeung jajanan dibayar ku saha? Atuh bayar Ih, teu boga duit lah. Atuh sarua lagi dibayar ku si Silpa. Terus kumaha teh ieu? Atuh teh nyaho ayo Pak urang balik. Hayu. Aduh, kumaha ieu aing mah? Mana teu boga duit. Mang, sabar haeun. 10.000. Aduh, Mang. Nganyuk geulanya teu boga duit ieu. Teu bisa nganyuk. Aing ge balanya teu bisa nganyuk. Siang ngeunah we nganyuk. Ih, Mang, nganyuk ya teh nyamangnya. Mau nggak? Bisa nganyuk. Betul tah. Baju yang celana kerjaminan. Tong atuh Mang, urang balik, Mang. Lain urusan aing. Atuh Mang, Mang. Tong atuh Mang, Mang, balik, Mang. Ara ku batu, Mang. Ah, sabodo urusan sia sama. Pegang mana lah.
kantor. Dah, iya dah sieu mah bawa aja. Bang, tahu rumahnya Pak RT gak? Tahu. Dak, kali tahu teh naon? Teuing Sep, ari Pak RT nama nyaho. Lain tahu Sep, tapi tai meureun eta mah. Bang, tahu rumah Pak RT gak? Teu neng, teu urang mah teu bau tai. Bau tai itu apaan, Bang? Dak, teu ngarti aing bahasana. Ngomong naon sih? Oh, Neng, ngomong naon sih teu ngarti? Antar ke rumah Pak RT yuk. Duh, Dak. Ieu jelema lagi mah. Beda kieu bahasana jeung urang. Coba tinggali Sep, napak ke sukuna. Napak gak? Jigana ieu Sep anu ngaranna manusia planet teh Sep. Bang, pada ngomongin apaan sih? Cicing lah neng, aing mah teu ngarti bahasana. Jigana mah Sep bener eta awe kara kaluar tina kuburan. Oh bener Je, lamun eta awewe jelema pasti salua bahasana jeung urang. Ya bener Sep, geus ayeuna mah ayo urang kabur. Ya ayo, 1, 2, 3.